sambarangan laut waliullah mah lamun mancing laut rabang solihin lamun ka laut laut teh hayang dibawa si ieu mah laut nu geus aya ge gocobok ini ya Allah ya Rabbi kuna asna teh hirup ngaji sholawat atuh maca sholawat karena jasim satu ketika di jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus beni